Jadi cirina pieu mudore satu-satu fiil anu dimimitian ku harapna ti tegas nama ku harap mudorah bari eta harap mudorah teh kudu ngabogaan mana anu masyhur. Krek sakitu penjelasan naon maksudna maksud dia krek sakitu aya penjelasan. Penjelasan ini ari pieu mudore teh eta kalabetkeun kana mutasarrif atawa mustaq minhu anu tarifna wa huwa madalla ala hadasin yahtamilul hala wal sifat. Artinya sakur anu nuduhkeun kana pagawean anu pantas dina jamal hal atau jamal sifat. Sawaranya muslim cirina dina ieu nyata harap mimitina ku harap nanti tegasna hiji kunun contoh nansu harap nanti teh hiji nun contoh nansu nomor 2 contoh ansur sok dalkeun bisi peta teh ngalamun contoh ansur keun atuh teh daya mombogor ieu tos seret paksa iya penjahat kelamin dan Yaudah. Maka memang beberapa sekarang makin nikop ya. Itu saripah. Sesekali ada Bukti. Contoh tansur. Obat iya. Contoh yang sudah SD misalnya. Contoh ya apa ya contoh yang sudah. Ia disebut nanti harap jaidah. Artinya harapan Allah. Elat dan dicirian para penanti. Parkon Tol. Kena di sate ya. Maaf. Balik ke pemikiran dari seruan itu. Astagfirullah. Tol. Langsung kita ke sisa kamu mau pikeun ngabedakeun antara fiil mudhari sareng fiil madi. Udah perbedaan fiil madi, fiil mudhari. Perbedaan